Sasakala situ Gunung Sukabumi. Di Sukabumi aya hiji situ anu tos kakoncara katelahna situ gunung. Pernahna di Desa Gede Pangrango, Kacamatan Kadudampit, di Puserdaya Sukabumi. Anggangna kirang langkung 15 km. Kaayaan situ gunung pohara endahna. Caina canembrang herang sabudeureun. Situ pinuh ku rupa-rupa tatangkalan. Atuh pantes bae hawana teh karaos seger. Numutkeun carita anu dicaritakeun deui situ gunung teh lain situ alam. Situ gunung ngahaja didamel ku jalmi. Nu ngadamelnanya eta Mbah Jalun Saparkanca. Ieu jujutan caritana, geura regepkeun sing gemet. Mbah Jalun kalebet kulawarga Raja Mataram. Ramana janten pangagung di eta karajaan. Jenengan aslina teh nyaeta Rangga Jagat Sahadana. Ramana Mbah Jalun kalebet pajoang anu tangguh. Anjeunna ngalawan panjajah Walanda dugi ka perlayana. Akhirna kalungguhan Ramana di Karajaan Mataram dipasrahkeun ka Mbah Jalun. Sok sanaos anjeunna anom keneh, namung datos kamasur kasaktianana. Janten pantes upami Mbah Jalun janten pangagung teh. Dina hiji mangsa Mbah Jalun ngantunkeun Mataram. Tempat anu dibujengna nyaeta Banten. Maksudna mah hoyong sasarengan sareng Sultan Banten. Gesan bajuang ngalawan panjajah Walanda. Jalan ka Banten mah benten sareng ayeuna. Harita mah masih keneh leuweung geledegan. Mbah Jalun katut para pangiringna ngalangkungan leuweung geledegan anu rembet ku tatangkalan galede tur sasatuan anu garalak. Seueur jungkrang anu lungkawing sareng walungan anu arageung. Atuh puguh we lalampahanana teh seusah enggal dugina. Di satengah ngilalampahan Mbah Jalun Saparkanca sok ngaso di sababaraha wewengkon. Contona bae di Cirebon, Sumedang, sareng Cianjur. Di eta wewengkon anjeunna teras-terasan bajoang. Malih di Sumedang mah kantos katangkep ku musuh. Kitu deui di Cianjur, anjeunna baris ditibanan hukuman pati ku cara digantung. Untung bae Mbah Jalun teh kalebet pajuang anu sakti. Anjeunna tiasa kaluar ti panjara sateu acan hukuman pati dilaksanakeun. Ti Cianjur neraskeun lalampahan ka Bogor. Jalana ngaliwatan leuweung Gunung Gede. Sangkan teu kasusut ku panjajah Walanda. Lalampahanana dugi ka hiji lengkob. Eta lengkob pohara endahna. Lebah dinya aya walungan anu caina canembrang herang. Mbah Jalun katut rombonganana ngaso di eta tempat. Maksudna mah palai nyegerkeun deui salirana. Maklum tos nyorang lalampahan anu sakitu tebihna. Lami-lami diputuskeun kanggo ngababakan di dinya. Bumi kanggo panganjerkan diwangun ku cara gotong royong. Malih mah anjeunna kantos ngadegkeun masjid dugi ka kiwari eta tempat katelah Gunung Masigit. Teu kantos lami anjeunna kagungan putra.
jenengan putrana teh Rangga Jagat Jaka Lulunta nusok disarebat Jalun pondokna tina Jaka Lulunta kadienakeun jenengan Jalun teh sok dianggo nyebat Ramana hartosna Karangga jabat sahadana nyebat Mbah Jalun nya akhirna masyarakat langkung mikawanoh kana eta jenengan tah ti harita Rangga Jagat Sahadana katelah Mbah Jalun kagungan putra teh kalintang bingahna saking ku bingah-bingahna Mbah Jalun kagungan nadar anjeunna bade ngadamel talaga anu teu teubi di tempat panganjrekanana kaleresan aya hiji lengkob nu sumber caina sae pisan Mbah Jalun sareng pangiringna badanten nya akhirna dicindeukeun yen eta lengkob bade dibendung ti palih kulon teu acan kacarioskeun lamina ngabendung eta lengkob talaga teh tos jenggelek caina ngamplang tur canembrang herang kawantu sumber caina ti pagunungan eta talaga dugi ka kiwari disebatna Situ Gunung dina hiji mangsa Situ Gunung kapendak ku Walanda eta situ di talungtik tetela situ teh sanes situ alam namung ngahaja di damel lami-lami kasusut yen ngandamelna teh Rangga Jagat Sahadana nu nuju dipilari Walanda satekah polah nyiar tarekah sangkan bisa nangkep Rangga Jagat Sahadana Rangga Jagat Sahadana alias Mbah Jalun akhirna katangkep anjeunna baris ditibanan hukuman pati tempatna di alun-alun kiwari mah alun-alun Cisaat namun ku korsaning anu maha kawasa Mbah Jalun lolos tina bahaya maut anjeunna teu cios digantung dina tihang gantungan Mbah Jalun lolos tina hukuman pati anjeunna neraskeun deui lalampahanana mung ayeuna mah henteu sareng pangiringna kulawargana oge teu aya nu dicandak anjeunna angkat bari susulumputan jalana ngalangkungan leuweung anu berasna ka Bogor lalampahan Mbah Jalun mung dugi ka Bogor anjeunna teu dugi ka Banten margi ka Bujeng teu damang parna akhirna anjeunna pupus layona dipendem di Kampung Baru Bogor tah kitu jujutan carita Mbah Jalun anu ngawangun Situ Gunung sanaos Mbah Jalun tos taya di kieuna Situ Gunung mah tetep dipiara ku kulawargana mung hanjakal kabeh dieukeun karebut ku Walanda eta situ diwangun deui janten tohaga malih di caketeunana diwangun hotel sagala katelahna hotel Situ Gunung dugi ka kiwari eta hotel teh aya keneh kiwari Situ Gunung janten pangjugjugan balarea anu piknik jol ti mana mendi dugi ka iraha Situ Gunung tetep kamasyur dugi ka iraha eta talaga tetep kakoncara tangtos ge kumantung kanu ngarawatna kalebet ngaraksa
tur ngariksa leuweung Gunung Gede sumber cai urang Sukabumi.